Ngaran kuring ramal, ngan sakitu-kituna, eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangna, kuring diaranan ramal. Kuring ge moal protes pedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring moal protes sabab ceuk kuring, ngaran alus moal aya mangfaatna lamun kalakuan mah hiwal jeung papalingpang tina bebeneran. Kuring oge moal protes pedah batur sok nyarebut gelo ka kuring, padahal ceuk rasa waras kuring teh, ceuk kuring, jejeug kuring teh. Batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saendan ka kuring, padahal kuring mah ajeg, teu miring, teu sing. Padahal ceuk kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu sok malingan duit nagara, nu gelo mah tuh anu resep ngagasa harta jeung ngarebut hak rahayat. Nu gelo mah tuh pamingpin anu norek tara ngadenge rahayat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamingpin anu ngahaja meungpeun tina kakayaan rahayatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamingpin anu teu bisa mingpin. Nu gelo mah tuh pamingpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamingpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamingpin mah. Ieu. Teu sagawayah deuleu jadi pamingpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamingpin. Nu matak kuring mah sok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamingpin. Ieu. Nu matak kuring mah sok ngabarakatak lamun aya nu teterejelan hayang jadi pamingpin. Tah, lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamingpin. Ieu. Sing sadar ari hirup geus pada-pada boga hanceungan. Moal enya kabeh jadi pamingpin. Lamun batur jadi pamingpin atuh urang jadi anu dipingpinna. Apan salat ge aya imam, aya nu jadi makmumna. Jadi rahayat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade derajatna tibatan pamingpin anu kacrut. Kusabab jadi pamingpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamingpin. Mending kieu hirup bebas, eueuh anu ngatur, eueuh anu nyarek. Mending siga kuring, bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Nu matak, lamun hayang hirup teu manina, lepas tina sagala kasusah, hayu hirup siga kuring. Wassalam.